urang lamun salat gak rasa salat bae geus cilaka. Salat aju gak rasa hebat salat urang atuh cilaka. Jelema salat, meme salat, jana gegeran bae mandi, wudu, teu geuraheun aing mah lamun teh salat ya. Beres, langsung wudu, salat. Allahu Akbar. Beres salat, alhamdulillah. Cilaka. Nu kos kitu teh cilaka. Bangga ku bisa salat. Dah, tapi calon neraka teh kos kitu. Ji atuh kos kitu baca maning nu teh salat. Nu teh salat deui tah mah. Leuwih ti heula ka nerakana jadi areng bisa. Ieu ku batu cenah kiai kos kitu amat. Emang kos kitu. Lu teu salat jadi areng. Anu salat atuh ka neraka. Bingung aing mah ka kiai. Bingung aing mah ka kiai cek jadi teh. Kiai teh aing nu salahnya. Nyaho aing teh nyaho sia nyaho aing. Asal sia moal salah. Anu bener kumaha? Nu bener mah kieu. Mandi salat mandi teh mah. Wudu terus salat. Shalli Allahu Akbar. Beres 4 rakaat mun zuhur teh. Masya Allah, iya sholat tapi inget kakaler kaki. Cak aing sholat ge, meureun cak wali mah lain sholat aing. Ja aing keur sholat teh ngitungan karunggon. Masa sholat kos kitu? Lah, asal aing mah moal beres si sholat di kos kieu tah. Sedengkeun wali bae nyahoeun bahwa nyana salat teu beres komo Kangjeng mah emang Kangjeng maot atuh henteu Kangjeng teh teu maot ningalikeun ieu keur ngaji kos kieu emang Kangjeng teu hadir atuh hadir tingalikeun oh itu Mang Ma'ruf itu Mang Arifi itu si Muhammad itu Ahmad bodoh itu Soleh itu Masluh eta keur carita wali apalin Kangjeng atuh Kangjeng mah atuh bo Kangjeng mah sesemplekan nur Allah Masya Allah karim ieu mun bahasa sombra sesemplekan nur Allah haju nur Kangjeng Nabi kan dibagi jadi langit jadi bumi nu jadi urang teh nur Kangjeng urang moal daek ieu ku ari diuk lamun nur Kangjeng Nabi ya si aya nur Kangjeng Nabi urang ngan nur Kangjeng Nabi teh aya nur tah eta mah nundutan bae tah nur Kangjeng Nabi aya nur rada gede beuntak mah beuntangan ka mamana bae pikiranana anu HP sagala keur ngaji ge oh main HP tah aya nu gede rada kieu beung haneng benyana ta oh iya bener keluar poho deui ih lawan nur Kangjeng Nabian mana daek urang jauh di dieu lain urang ge iman nur Kangjeng mentak urang lamun urang neuk salat can hadir nur Kangjeng Nabi urang ngaco we salat urang sholli Allah komo asa urang sholli qadal maghrib salat salat kaula qadal maghrib 3 rakaat mamun Allahu Akbar asa urang ya ngaco salat aja dulu tapi ketika nur Kangjeng aya di diri mangkading Kangjeng mah khusu jasa sebab sesemplekan ti Gusti Allah nyambung Kangjeng jeung Gusti per detik per napas urang kuari sesemplekan ti nur Kangjeng Masya Allah hadir Kangjeng bah ciptakeun ku urang Kangjeng nu sakitu hebat bakal husu geureuh Allah lain urang nur Kangjeng atuh Kangjeng teh lain lalagaan Allah bisa hiber Kangjeng Nabi maka langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka tujuh bisa ka sidratil muntaha ka mustawan cacak-cacak Kangjeng Nabi apalin wali belah dieuna apalin loba dongengna anu haju embung ngamamum lantaran di jero hatena anu ku wali mah nah atuh kumaha Allah mah urang salat Allahu Akbar dihitung 25 kali 25 kali 25
duit teh ira ditransfer atuh budak. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun 2 poe padeureus. Haji lamun 1000 sabaraha kali. Tadi aing macan naon kara. Salat di kos kitu heran aing. Tah, ieu keur carita. Bangga ku salat. Salat urang model kos kitu. Cilaka sih. Di salat ya, geus. Tenang, aing mah ini salat tenang. Can salat nyeri awak. Enggak, siapa ieu mah pijahanamu. Pijahanamu tah kos. Bangga ku salat padu ngalaksanakeun. Jeh. Tah renungkeun kurang. Ya Allah ya Rabb. Salat abdi lamun teh amat sesuai jeung parentah Gusti. Pan Gusti teh nyita salat ka abdi gerakanana jeung rukuna kos kieu. Sallu kama raaitumuni usolli. Sigana gerakanana mah geus akur lah. Tetapi kapan kudu diragrag-ragrageun urusan-urusan duniawi. Urang gawe, urang tani, urang bisnis, urang dagang dan lain sebagainya kudu dikeluarkan meme asup ka masjid. Keur carita di masjid ka mushola mun meme asup ka teudeun sebab masjid mah buyutullah. Masjid mah imah Allah. Paranti salat menuju Allah, paranti ibadah menuju Allah. Ulah diajak berbagai aktivitas urang, dagang urang, tani urang, gawe urang. Tunda heula di luarin masjid. Urang ka jero teh bener-bener ka Allah. Masya Allah. Ketika urang salat Allahu Akbar, Allah Maha Agung, keagunganana Allah nyiptakeun langit bumi katutesina termasuk diri abdi. Masya Allah. Terus urang maca Allahu Akbar kabira. Terus dibaca Quran alhamdulillah. Karasa beres masih merenung sakieu bisana abdi Gusti geus dihusu-husukeun ku Gusti. Andai kata salat abdi teu beres, Gusti geus jadiakeun bahwa salat abdi teh bakal jadi pamonggol. Wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Tah salat teh ceurik merenungkeun, duh salat mesti jadi pamonggol bae. Tah nu salat aja seserian jahanam. Lah cenah aing mah puyeng. Moal salat teh mah bari mah. Salat bae cenah kos kitu aing mah geus moal salat lah kumangke bae. Ya Allah mah Maha Hampura. Leuwih jahanam deui. Boga pikiran Allah ngahampura aing minta hampura tilok. Minta hampura mah salat. Iya itu jadi sholat gue mah teu daek khusuk ngaji, dong mantak ngaji teh aja ngararapihan ibadah urang. Mantak lamun jelema teu daek ngaji mana bisa rapi sholatna. Di pabrik bae teu ngaji moal beres, di kantor bae teu ngaji moal beres. Kudu ngaji ge si eta can orang khusuk. Atuh komo nu teu ngaji mah. Tuh. Deris bae itu urang ngaji teh mah. Salat geus beres. Waduh, sholat aing tadi teh khusus sholat deui ah. Allahu Akbar. Geus dihusu-husu. Beres salat. Aduh, sholat aing teh khusus sholat deui ah. Allahu Akbar. Tuh masalah. Sama barakali masalah datang ke khusus. Ya betul lain sholat tuh teh khusus lain sholat. Lain sholat teman teh khusus memang sholatan teman. Qad aflahal mu'minun. Bahagia jelema anu iman. Anu manehanana salatna khusyuk khasyuk. Jelema anu salat khusyuk bahagia. Nu teu khusyuk cilaka sarua teh kitu. Tuh, masyaallah. Tah perbaiki geura salat. Perbaiki salat abis salat urang mantep khusyuk. Ulah nu kadeuleu teh urusan nu hina. Urang salat ingat ka sawah teh dunia hina. Urang salat ingat ka mobil-mobil teh dunia hina. Urang salat ingat ka karung-karung teh dunia hina. Urang salat ingat ka awewe nya hina nya bau. Bau di teangan bae.